tos di-uploadkan di SW-kan atos salaki di imam moal tos di-uploadkan di SW-kan atos salaki di imam moal upami simpuin tadi kakak bedas atos kanana gerhana insyaallah ada budak sudah mau tahu siap N-A A hampurami N lembikeun A akhlak N lembikeun A atikan akhlak lembikeun atikan lembikeun kabiatur Ustaz Nana Gerhana Ayah Lesti atur nuhun Nana Gerhana ngantrok ngaji di orok
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Simkuring da ieu teh bagian tina kepanitiaan anu ngayakeun ieu acara, ngajak para seniman di antawisna aya Ade Astrid, Iti, teras deui oge aya Rama Lesti di Cianjur nembe sumping ajeuna diajak partisipasi di nararaga ngajalankeun parentahan Allah Subhanahu wa taala di nararaga nunda nandeun kanyaah nyatana kamururang kalih yatim anu mudah-mudahan harta anu tos parutos dikaluarkeun sing jadi cukang lantaran ngadatangkeun rahmat jeung pitulung pikeun urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Anu kadua simkuring ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka ibu-ibu atas nama Gerhana Lover cenah. Well, mudah-mudahan ibu sadayana sing disehatkeun, sing dipanjangkeun yuswa, diparekeun milik, dideketkeun rezeki, dianggangkeun balai, dijauhkeun cocobi. Oke, BSB Balanson Bandung simkuring nganuhunkeun mangribu nuhun laksa ketika bingahan parantos maparinun partisipasi anu mudah-mudahan jadi kasayan dunia mewah akhiratna. Ibu da simkuring mah dina saat ayeuna lain bade tausiah tapi leuwih kana urang ngadoa babarengan ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tungkulkeun rarai urang kahandap, urang tawadokeun ka Allah Subhanahu wa taala, wirehing urang sakabehna can jadi naon-naon tanpa dikuatkeun ku Allah, can jadi sasaha tanpa ditakdirkeun ku Allah, can bisa naon-naon tanpa ku Allah dipaparinan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, paparin kasalamatan keur abdi-abdi sadaya, salametkeun ucapan abdi sadaya, salametkeun tingkah laku abdi sadaya, salametkeun kaikhlasan hate abdi-abdi sadaya, salametkeun hate abdi-abdi sadaya, salametkeun harta bana abdi sadaya dunia miwa akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ulah dijadikeun abdi sadaya golongan anu dolim ka diri abdi sadaya. Harta teu dijakatkeun, umur teu dimanfaatkeun, ilmu teu diamalkeun. Bimbing abdi ya Allah supaya abdi mampu ngamalkeun ilmu. Bimbing abdi ya Allah supaya abdi mampu ngajakatkeun jeung sedekahkeun harta bana abdi. Bimbing abdi ya Allah supaya umur manfaat keur balarea keur diri abdi. Bimbing abdi ya Allah supaya abdi jadi jalma anu syukur ka Anjeun ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkeun Kabupaten Bandung, hebatkeun Kabupaten Bandung, saekeun Kabupaten Bandung, maju bedaskeun. Moga-moga Allah Rabbul Alamin maparin kasalamatan khususna warga Kabupaten Bandung dunia miwah akhiratna. Utamina ka Bapak Bupati Bu Bandungna, utami Bupati Bandungna, moga-moga salamet dunia miwah akhiratna. Ya Allah, dina dinten ieu dina saat ieu abdi sadaya sejang ngulurkeun kanyaah nandeun tali kasih ka anak-anak yatim. Muga-muga ieu perkara sing jadi cukang lantaran salametna abdi sadaya dunia miwah akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu sing sarehat, sing jarak-jak, sing nanjeur malah madar ayeuna bulan Ramadan, sim kuring loba carita pasti loba salahna, sim kuring nyuhunkeun dihapunten dina sabudaya kakirangan kalepatan sim kuring, rumasa sim kuring teu pinter teu bodo-bodo acan, nanging Allah wae nakdeurkeun sim kuring saperti kieu. Moga-moga ibu sadayana sing sehat dunia miwa akhirat, salamet dunia miwa akhirat. Sakitu nu kami hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jemal siampurana. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, panitia kita kerjasama sarjana mau bikin acara inti. Kita